Asep. Hah? Iya, pang nyekalakeun hayam. Nyekalan Sok hayam. tangan kieu nyekalna tah. Nyekalna. Kieu. Kieu nyekalna, heeh. Tuh, moal pasti ya. Beneran ieu, heeh. Oh, urang eka dieu nya. kalah. Ada kali ceklan sing bener ceklan. Siapa tuh? Ya. Urang ka dieu lah. Sok. Tuh ieu nyekalan wae hayam kudu kieu bae. Ya era masalah namanya nyekalan hayam sisi jalan ya teh. Disangka jama mah dan orang teh maling hayam bawa. Itu saha nyekel hayam di jalan. Oh siga Asep itu kerja naon nya nyekel hayam di jalan gawe cayang Jawa teh. Tuh aing mah euy aya jama era aing nyekalan hayam. Asep, Hah? nuju naon eta nyepengan hayam si jalan? Ieu kuah ateng itu teh nyepengan hayam tah jadi dikieukeun berarti lamun dikieukeun mah tah meureun ek mencit. Oh, jika lama dipencit ka mana tuh ateng naina? Jika nama mau bedog beureun da ngoyoyod ka ditu ngan asa teu pubuh tadi teh. Oh, meureun nya keur ngasah heula meureun, keur diasah heula. Lila tuh loba nu liwat Aing meureunan bedogna tadina teh seukeut keur diasah heula mah seukeut. Ieu mah cangkeul, geus ka ditu geus ka dinu nungguan geura. Tungguan bae atuh meureun ke kabagi daging nari. Ieu mah jeung ek ngaliwat meureun. Nyeklan mah ah eta bener ke ngaliwat Eta tigana teh. Ke di bejaan mun ngaliwat mah. Oh nya tuh ka warung heula euy. Ke warung. Sok atuh nya. Heeh, Ke bejaan bae mun ngaliwat mah nya. siap ge di kabarannya. Ayo. Yuk. Pantu jiga wa ateng. Aya Asep nunungguan itu kumaha atuh? Panjama teh jiga sare nya. Sare ente di jama teh. Oh, bener sare. Itu nunungguan kumaha atuh? Kumaha dia jama teh teu ngarti ah. Lep teuing urang teh nyaho naon. Tuh ya orang geus cangkel ya menilila aja bagas burit ya. Tuh, geus burit. Ah, ya susulan wae kitu nya ya. Manya orang di dieu nyekalan hayam nepi ka peuting. Ah, susulan wae atuh ya mah tuh. Tuh eta wah ateng eta jiga saresi nya. Ah. Ai ka urang titah nyekalan hayam ieu teu puguh pisan. La ilaha illallah. Ieu orang pada nyekalan hayam tadi kumaha maksudna? Sugan teh mau bedog. Hayam? Saha? Urang nitah nyekelan wungkul euy mah. Astagfirullahaladzim ieu nungguan nyekalan hayam teh hayam pamanggih itu nu kabur meureun. Kita tadi kieu yo. Suka kabur hayam nu kabur dibawa ke urang-urang mah teu nitah aya lain negeri bencit ieu nit. Wungkul Gawe keun.